Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa usalli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladukum aduwwan lakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin zariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Al-Hadis. Wa qala Imam Ibnu Malik fi kitabih, wa ma yalil mudhafa ya'ti khalafa anhu fi i'rabin idza ma hudifa. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tibayun sabarantos ngaoskeun tahiyatul islamiyah wa lughatul arabiyah, mangrupikeun lapan salam kawilujengan, dibuka ku bismillah nu mangrupakeun ibtida hakiki sarta alhamdulillah nu mangrupikeun ibtida idhofi, dilajengkeun kana sholawat salam nu mangrupikeun ibtida urfi urang sanjungkeun ka baginda nabi yang jauh di mata namun selalu dekat di hati, ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekakantun ka para uduriyahna, para sahabatna, para tabi'in, itba'u tabi'in, para aulia, ulamaul amilin, suhada solihin. Katut tehilap ka urang sadayana selaku umatna, pamugi-mugi urang sadayana masing kabulateran ku berkahna sholawat salam timantena nu malah mandat yaumal qiyamah sing kenging syafaatul umat timantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu kusim kuring dipihormat Sayyidun al-Mukarram, pembuka waktu, pemindah kata, pembagi acara, garis miring Bapak MC, Master of Ceremony. Mudah-mudahan mantena dipauskeun yuswa kalian yuswa barokah kudat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kusim kuring dihormat para masyayikhin al-kiram, mobil khusus kersana guru sim kuring kersana akang sarimbit sakeluargi oge sadayana keluarga besar Pondok Pesantren Darul Islah. Kusim kuring sangat-sangat ditakdimi, sangat-sangat ditakrimi, kalayan sangat ditedak doa oge barokah doa di sadayana. Oge nu kusim kuring dipihormat jajaran para guru anu ngawulang di IMDA anu tanpa lelah, guru sosok seorang tanpa tanda jasa, dorong doa kurang sadayana marantena senantiasa ngaping ngajaring murang kali urang pamugi-mugi mantena sadayana dibabarin yuswa nu barokah, ageng mirik rizki halal tur barokah, istiqomah dina ibadah
sing dijauhkeun tina balahi kalayan bila mana sadayana pupus pamugi-mugi netepan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke nu kusim kuring dihormat kaum ibu kaum bapak sadayana nu hadir dina ieu tempat. Pamugi-mugi wasilah sabab wasilah hadir urang kana ieu pangaosan. Pamugi-mugi sadayana masing dipaoskeun yuswa kalayan yuswa nu barokah amin. Diagengkeun milik rezeki nu halal tur barokah amin. Oke pamudah-mudahan sadayana uih di ieu tempat sing kajian imah mewah amin. Kabeuli sawah amin. Oke pamudah-mudahan sing tiasa mangkat ka kota Mekah ka Madinah kangge ngalaksanakeun ibadah haji sareng umroh. Oke pamudah-mudahan ketika sadayana maut mudah-mudahan sing netepan husnul khatimah amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke pamudah-mudahan dorong doa sadayana siswa-siswi nu sakola di MDA sadayana pamudah-mudahan dikawit kelas hiji dugi ka kelas genepna dititipan ku Allah ilmu nu manfaat dunya akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke sadayana pamudah-mudahan dijantenkeun generasi penerus the next generation generasi penerus yang bisa meneruskan perjuangan dakwah baginda Nabi kalayan pamudah-mudahan ketika neangan PRT-eun neangan pimanoreun neangan piruraheun terutama neangan pikiaieun mangka siswa-siswi di dieu ketika menginjak usia dewasa sing siap menggantikan peran-peran para ulama peran-peran di pemerintahan amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabab naon sabab bidauh Syekh Imam Ibnu Malik wa ma yalil mudhafa ya'ti khalafa anhu bi i'rabin idza mahudifa. Ketika si muda pergi maka muda ileh harus siap menggantikan. Ketika ulama pergi kiai tos teu aya maka generasi nu bakal neruskeun harus siap neruskeun dakwah para kiai. Ketika PRT-eun ayeuna RT na geus maot kudu siap neruskeun jadi RT. Sedangkan hesek di itu mah apa dengan PRT teh. Nanti tuh rata di kolot tuh jadi RT mah. Orang kaki minum cenah. Masya Allah padahal RT teh jigana pek di golongan pemerintahan RT pangheulana suka surga. Naon sababna? Sabab atuh RT maek tanu dikorupsi. Korupsieun eueuh. Gaji ayeuna teu pati gede. Estulillahi taala we kabeh teh gawe RT mah. Pi omongeunna leuwih gede. BLT turun saha panggeulana ditarekan RT. Naon deui beas turun ka RT ceblek masyarakat teh ai gaji eueuh. Patak argumen teh kitu tapi ketika lillahi taala ikhlas RT mangka panggeulana asup ka surga amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan pekaduseun gampang pe pakadus munur isukan siap aya apih imam nu bakal neruskeun jadi kadus. Siap teh. Pasna gedean di tengah sahrup we teh. Usum hujan kitu nya cai teh herang we di dieu teh. Usum hujan mah da cai kieu teh alus sabenerna nama ieu teh pek aya nu kasurupan upana teh cai herang. Pek aya nu gering upana cai herang deui. Cai herang disugan aya kasurupan gitu. Ibarat cai herang. Mun ngajampean bae ieu Kang Ustad Manan di mana apa teh? Asa rehe ieu Kang Ustad Manan ieu. Buat nyumput aing aya. Ya tuh ah. Obat kasurupan ya alus ieu teh air mineral kieu teh obat haus cocok. Jadi sakali deui mudah-mudahan ieu siswa-siswi nu sakola di dieu sadayana jadi murang kali soleh solihah amin ya Allah ya rabbal alamin. Terus spesial nu kusim kuring dihormat para santri sadayana anu nuju belajar di ieu pasantren mudah-mudahan marantena sadayana dititipan ilmu nu manfaat ilmu nu barokah ketika sadayana mulang ka bumina masing-masing mudah-mudahan sadayana janten ulama amin ya Allah ya rabbal alamin. Para santri nitip wayahna sing gede hate ulah gede hulu bisi asup helm. Lain kapan aja si Rocky deh kalau mah rok kan ya bro emang ngawang kong we palah mau pakai itu kadang ngaji mah nggak bingung di dia oke kurang kumaha ngawang kong we rok kan ya rok kalau mana ngomong mana ya teh
Rok bagi dua rok buru. Asal ka dia mana? Aslina ya mah bagi dua ke. Aduh, ya rok ya mah. Iya. Kalau mah rok Rok ada rok. Allah kan. Santri wayahna sing gede hate. Walaupun kita saat ini dipandang sebelah mata, banyak orang yang meragukan ke santri bahwa santri itu ayeuna geus jadi makhluk langka, Pak. Santri itu geus jadi barang antik ayeuna. Teu saeutikeun wanita loba anu berpaling karena statusna santri. Apaan santri? Santri itu maksud naon maksud masa depan suram. Hei santri, buktikan 10 tahun yang akan datang maneh kudu jadi jelema. Kalau lain pernah ditolak ku anak hamil, paham gue nyeri na hate. Aya saksi hidupna nepi ka ayeuna teu ditarima. Masallah anak hamil we nolak. Teu nyahoeun saha ayeuna. Kieu-kieu kene poe ditolakkeun deui. Masallah. Lebih baik kita dihina saat ini, tapi kita bisa membuktikan 10 tahun yang akan datang. Hei santri, kau harus ingat bahwa kupu-kupu yang indah itu berasal dari ulat yang menjijikan. Itu hanya soal waktu untuk bermetamorfosa. Indah ya nama. Asal nama menjijikan, asal nama dianggap hina, tapi suatu saat nanti santri akan dicari, engkau akan dicari wahai santri, sing siap di ayeuna senjatana karena engke bisi kabagian nyanung. Santri kudu nyanung kayaknya semoga ya. Sing gede kawani we deui. Hadirin sadayana hapunten nu kasuhun hampuran kateda wabil khusus ka para guru sadayana. Sarasama sim kuring teh dilema untuk tampil di hadapan Anda pada malam ini. Naon sababna? Sabab ayeuna mah jadi mubalik teh sim kuring can boga gelar, Pak. Geus kaimeutekeun ngaran parabot geus imeut kabeh ku mubalik. Di mimiti aya Ustad Katel geus aya. Aya deui Ustad Coet, Ustad Baskom, Ustad Toronton, Ustad Toran. Aing kudu saha ngaran teu ku aing Ustad Tongeret. Can kabagian tapi ka ayeuna matakan bingung aing kudu kumaha geus we kieu meureun lah. Ieu mah tamating we henteu. Tamating ngahep-hep ieu lah ka mana we nepina? Ieu mah lain ek ngaji ieu mah naon. Hapunten nu kasuhun hampuran nu kateda kasadayana bilih sim kuring sawaktos di dieu. Kurang langkung panginten 3 tahun kirang langkung di dieu bisi aya perkara anu mipit teu amit nyalati menta atau mungkin dulu ada pernah hati yang tersakiti. Mohon maaf. Mohon maaf ya. Mungkin bisa dilanjutkan untuk saat ini. Bolehlah kita bicarakan. Mumpung jauh di ilmu budak. Hampura nu kasuhun hampura nu kateda para ibu sadayana bisi baheula teh baheula di dieu teh alhamdulillah balagur ka santri dari dieu. Kadaharanana dibikeun ka santri teh itu ieuna ka budak-budakna di dieu mah balalagur dibikeun ka santri. Beuh, masdar maneh teh santri mah barokah. Peganganna barokah, tanganna barokah. Heueuh barokah, asal anu budak ibu leutik dikeun ka santri jadi badak tungtunganna. Barokah tur barokah luar biasa ya. Pamudah-mudahan baheula mereka tuangan kepada santri ayeuna pamudah-mudahan wabil khusus ketika ibu ngantunkeun alam dunia sing ngocor ganyaranna di ka alam kubur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Luar biasa urang gaduh kabungah, urang gaduh kabanggaan, murang kali urang nu sakola di ieu MDA tos biasa tampil di depan umum, tos biasa ayeuna cek paribahasa kolot teh mah ngalesleng, geus bisa tampil sok sanajan sapatah kata dua patah kata luar biasa urang kali urang dan jigana dibikeun ka bapakna mah nyekel mik teh moal patiwanieun. Atuh da ibu nyekelan mik teh nu tadina ayeuna lini ge asal lini teh rudung buka. Nyekelan mik mah tapi luar biasa murang kali urang mampu ayeuna ngajalankeunana murang kali urang di ieu MDA tu sakola timimiti diajarkeun jampe wuduna jeung sabangsana oge eta pamudah-mudahan murang kali urang sing janten kabanggaan pikeun urang sadayana janten orang tuana. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jika naik mah yang ieu teh kudu bari ieu ngadongger saeutiknya. Allah Subhanahu wa taala dina ayat suci Al-Qur'an anu jumlah ayat suci Al-Qur'an 30 juz 114 surat 6.660 ayat ngadamel satu gambaran bahwa murang kali itu di dalam Al-Quran diuningakeun dibagi karena 4 rupa pembagian. Hiji, Allah ngagambarkeun murang kali urang ieu dijadikeun ku Allah sebagai murang kali qurrata a'yun, murang kali nu jadi kabungah panon, murang kali nu jadi kebanggaan orang tuana. Baling ku bangga ka murang kali ku urang teh kurang kali teh lalaki disebut ujang asana teh bisi kasar teuing, baling ku nyaah ka budak baling ku bangga disebutna ge sarujang. Sarujang jang sana mina sarujang urang kali. Baling ku bangga ka murang kali disebut ujang teh jiga kasar teuing, orok disebutna ge ai si orok si bager ngan hanya kaltik mah si orok teh. Walaupun unggal poe mah nama unik kok we. Orok gak disebut kolotna. Naon eta teh? Bangga kolot teh qurrata a'yun. Tingali dina doa nu sok dibacakeun ku ibadur rahman, pirang-pirang hamba-hamba Allah ketika ngadoa bahasana Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Gusti pasihan abdi min azwajina ti pirang-pirang pamajikan abdi, pirang-pirang budak abdi jadikeun qurrata a'yun, jadikeun kabungah panon, jadikeun kebanggaan. Tetapi murang kali moal jadi kebanggaan, murang kali moal jadi ayeuna qurrata a'yun pikeun jadi kolotna seandaina urang kali tersebut teu soleh solihah. Sedangkan hayang gaduh urang kali soleh solihah butuh kerja keras. Kumaha carana? Hiji, asupkeun urang kali ka lembaga pendidikan. Di dieu pasantrenna aya, sakola MDA na aya, di MDA dimimiti diajarkeun jampe wuduna, jampe salatna, rukun imana, rukun islamna, mengenal zat Allahna, tauhidna jeung sajabana, mangka luar biasa. Urang naon nyakolakeun ka ieu sakola dididik luar biasa ku para guruna anu berkompeten sangat ayeuna tanpa tanda jasa ngadidik murang kali urang. Tapi ketika murang kali urang diasupkeun beres kitu teu kudu kumaha, nu kadua wayahna kolotna sing geura diajar soleh. Kumaha maksudna? Ketika nitah nu jadi anak mangka urang kudu siap siaga karena perkara nu dititahkeun ka anak. Budak ayeuna mawa lolobana sok loba malikeun. Kumaha? Jang geura ngaji, bapak oge hayong mah boleh nonton TV. Jang geura sakola, mamah ge hayong ngome HP. Sedangkan budak mah ngome HP lamun kolotna teu. Pan ayeuna mah indunganna naon teh ceprek, ayeuna mah dititah ku meta Facebook. Arek ngaramet trek heula. Alhamdulillah hari ini kegiatan mau ngerabet dulu guys. Arek dahar diposting heula, arek itu ieu diposting heula. Atuh budak oge urutan. Nitah ka budak nitah ngaji, kolotna kedul mingguan. Cing ngawarang mah budak. Bapak oge geuning hayo we ngakoler kitu, kita ngaji hayo bapak mingguan teu. Nyeri tadi kitukeun we ku budak. Ajak budak teh hayu jang urang mangkat jeung bapak ngaos. Hayu jang bapak ge bade mingguan urang geura ngaos ujang. Pek bapakna geus diajar soleh, indungna geus diajar solehah, mangka besar harapan urang kali urang bakal soleh. Nu kadua selain bapakna diajar soleh, wayahna kudu soleh ka jalma nu ngadidik ka anak urang, wabil khusus ka guruna menjadi budak. Anak hayang soleh guruna pagawean dibangunkeun we hayo. Lain dibere ieu mah tanya ku urang teh jang, Kang Ustad mangan naon karesepna udutna? Karesepna Kang Ustad mangan sampurna mil.
arek ini ngaji bahana sabungkus ari daging naon karesepna daging sapi karesepna teh bahana ngopo teh sabungkus kilang barak itu cepat bahasana ieu mah per bulan pasti di dieu sabaraha malayar henteu itu samena ieu jang ayeuna ngabungahkeun budak urang jang bayaran samena itu ieuna henteu lunas Allah kan hayang cenah soleh teu soleh deui ka nu ngadidikna pagawean diomongkeun aya nu ngadidikna guruna dimusuhan jing soleh moal anak urang hasil ilmu moal anak urang moal bungahkeun nu jadi guruna bungahkeun nu jadi guruna setidaknya walaupun tidak bisa membahagiakan setidaknya jangan menyakiti guys gitu ya bungahkeun tanu jadi guruna bila mana anak urang hayang soleh bila mana hayang soleh bungahkeun nu jadi guruna budak urang hiji tadi teh dilebelan ku Allah murang kali urang teh naon qurrata ayun kabungah panon nu kadua Allah ngalebelan dina Al-Qur'an kana murang kali urang sebagai zinatul hayati dunia murang kali nu aya di alam dunia dilebelan ku Allah sebagai perhiasan dunia mana tingali dawuhan Allah bismillahirrahmanirrahim al malu wal banuna zinatul hayati dunia bahwa harta jeung anak adalah perhiasan dunia sok tingali jalma nu boga harta gining henteu gining aku ibu teh cincin pinu hartana loba ibu teh bro di juru bro dipantong alayah di tengah imah si jabrik dipeper si jamrong di kolong remai bawengan remai capekeun lubak libuk loba lebokeun gedong sikro mobil ngadangong loba balong ibu oge make kongkorong sagrigong nika beuheung ge tereh potong ramo 10 pinuh kabeh ku cincin leungeun duanana pinuh kabeh ku gelang nepi kana siku pek lempang teh kieu we ayo tutuduh hayang katempo naon tah cincin jeung gelang indah luar biasa harta teh sebagai pamahis nu tadina hideung loba harta mah jadi kasep teu laku ayeuna mah nu kasep teu boga duit mah walaupun hideung loba duit tumpak Mercedes Benz kasep we katemponan teh wanita itu bukan mencari yang tampan guys tapi mencari yang mapan nu hideung loba duit mah jadi naon jadi kasep jadi bodas katemponan teh tuluy deui ku sabab loba harta ieu sebagai papahes teh harta pamajikan urang oge pada lain ayeuna goreng lain tapi naon tapi kurang modal eta mah kurang modal sok gerapang meulikeun hayang cara Desirat Nasari mah usia 50 tahun masih kene gres masih kene naon kulitna kencang tur ayeuna kulitna bodas naon atuh biaya skincare-na wungkul sabulan teh mah 5 juta coba ibu oge menta ka salaki Pak ulah rek kawin deui dangdanan mamah sok sing gendeng menta jang skincare ka salaki sabulan 5 juta insyaallah ibu bakal glowing wah glowing wah serah langsung neangan deui 5 juta masyaallah karena cantik itu ada 3 ibu. Yang pertama cantik karena rupa, yang kedua cantik karena biaya, yang ketiga cantik karena efek kamera. Cantik karena rupa ngesti dituna gelis cek paribahasa aya kieu al jamilah jamilatun walau qomat minanaum nu gelis mah tetep gelis sok sanajan hudang sare al qabihah qabihatun walau tajayanat di alfijina nu goreng mah tetap goreng sok sanajan make wedak 5 senti gelis berarti itu nu kadua gelis karena biaya dirawat sedemikian rupa
dioperasi plastik, disuntik vitamin jeung sajabana. Nu katilu biaya eueuh ti ditunah teu geulis meuli kamera ngadownload dina HP ngaranna kamera B16, kamera beautiful, nu tadina hideung, nu tadina geuneuk jadi bodas diedit efek kamera. Eta jalan pintas. Jadi HP harga sajuta sadengah geulis salilana sama bisa diedit dina HP. Gitu. Lihat deh. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Harta jeung anak ieu sebagai perhiasan dunia. Urang ketika boga perhiasan cing diteuneun dina tempat anu kotor atau tempat bersih. Tempat bersih diteuneuna dinengna-nengna. Urang boga emas ayeuna 2 kilo diteuneuna dina tempat anu bersih, diteuneuna dina lomari. Mangka ketika urang boga budak kusabab perhiasan dunia, wayahna ieu budak ulah dijalaurakeun ku urang. Terutama boga budak awewe kudu paur ibu ketika rek dinyem ku kabogohna. Jol datang pemuda teh mah dia ka dieu teh bade ngajak si Neng bade lalajo pameran katongo aya korsel geus ditongo. Rek dicanak ditamut heula mangga teh mangga wae jang jeung canak we ka ditu. Bawa we ku kabogohna ka ditu. Sedangkan geus kitu teh wah lauk dibikeun ka ucing atuh balik teh PA budak. Komo geus kolot tadi sokong beunang abong kana nu ulin teh ngajingjing martabak ngajingjing cuek hek teh teuing rek dibawa ka mana oge anak lain kitu perhiasan ku urang kudu dijaga anak urang ku urang kudu dijaga diasupkeun ka lembaga pendidikan dididik sedemikian rupa anak urang pikeun nyitak ieu anak sebagai zinatul hayatid dunya sebagai perhiasan dunia. Dua tah ieu mah dorong-dorongkeun we serada peuting jam sabaraha teh? Jam 11. Tilu murang kalih nu aya di alam dunia ku Allah dilebelan sebagai fitnah. Mana dauhan Allah Bismillahirrahmanirrahim innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak ia bisa jadi fitnah pikeun jadi orang tuana. Anak bisa jadi ayeuna sebagai ujian pikeun jadi orang tuana. Ketika kumaha anak urang ieu sebagai ujian. Kadang-kadang indungna boga, biayana aya, budakna mungeun ngaji. Daek budak ngaji, biayana ayeuna eueuh. Ujian ka urang ketika budak urang bager, ketika budak urang noyod, dina noyodna ieu adalah ujian, dina bagerna adalah ujian. Naon sababna? Allah mere ka urang ujian eta aya dua rupa. Hiji aya ujian anu ngeunah, nu kadua aya ujian anu teu ngeunah. Urang diuji ku Allah dibere harta loba. Pamajikan ayeuna solehah, anak soleh. Ketika orang butuh itu ia teu matak hararese ujian di Allah bisa henteu urang dibalikeun ka Allah dalam keadaan urang syukuran ka Allah kusabab kanikmatan eta. Nu kadua ujian eta ya ujian ripu. Kumaha ketika urang teh dibere ku Allah boga budak bontongor. Boga 5 budak teh nu hiji bontongor teu ngawaro. Nu hiji gering ti mimiti nyeri hulu, nyeri suku, nyeri susu, nyeri numu-numu, gering kabeh budak teh. Pamajikan teu ngawaro, budak teu ngawaro, duit hese, tah eta ujian ti Allah. Mangka urang bisa ketika diuji seperti kitu, urang sabar kana eta ujian. Dina hakikatna ketika Allah mereka orang ujian baik alusna baik gorengna, maka ketika alusna ujian datang ke orang eta orang dituntut bagaimana orang bisa syukuran ke Allah. Tetapi ketika ujian tersebut datang na goreng ke orang, bisakah orang sabar dina ujian tersebut?
urang ngalaksanakeun sabar tina ujian tidak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wihande hiji murang kalih teh tadi sebagai qurrata ayun, anu kadua sebagai zinnah, nu katilu murang kalih teh sebagai fitnah. Nu kaopat Allah ngalebelan murang kali di alam dunia sebagai adu, sebagai musuh. Nu kumaha tingali jauhan Allah dina ayat suci Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Iya murang kali dudinya kurang, di alam dunia dinyah kurang, di akhirat bisa jadi murang kali ngadakwa ka urang. Sabab naon tingali tina uku dulu jen bahasana awwalu ma yata'allaku birajuli ahluhu wa auladuhu. Nu pangheulana ke di akhirat nu bakal ngadakwa ka lalaki, nu bakal ngadakwa ka urang, hiji ahluhu nu jadi pamajikan, nu kadua auladuhu nu jadi anak bakal ngadakwa ka urang. Ketika kumaha ieu anak bakal ngadakwa ka urang, tingali ketika hak kawajiban nu jadi kolot ka anak teu dilakukeun ku nu jadi kolotna, maka ieu urang kali bakal ngadakwa, bakal sidang di akhirat di hadapan dat Allah Subhanahu wa ta'ala jeung nu jadi kolotna. Tingali dina kitab Tanbihul Ghafilin, hakul waladi alal walidi salasatun ayyuhsina ismuhu ida walada wa ayyu'allimuhumul kitaba ida aqala wa ayyunakiyahu ida adroka. Kewajiban kolot ka anak tilu rupa. Hiji ayyuhsina ismuhu ida walada, nuka hiji berengaran budak sing alus ketika budak tersebut dilahirkan. Di berengaran kolot nasaha Abdur Razzaq ngaran teh kade di kudu nempok kudu nyurup ka urang. Ngaran budak si Angel di pagawean daharna teh jeung ulu asin. Wal pantas nih ngaran Angel make kesini nasa itu Nenek Angel. Oh itu pantas. Ewa kudu nyurup ka urang ai ngaran hayang ngaran barat, ai rupa tepati barat, rupana hidup, manya Angel hidup. Kudu pantas we ngaran di urang atuh saha Markona. Entelah anu standar we gitu nempo kana ngarannya, nempo kana rupa tah itu teh kewajiban kolot. Mere ngaran anu halus. Nu kadua wa ayyu'allimuhumul kitaba ida qala, nu kadua budak kudu dididik didikan Al-Qur'an. Nenalkeun Al-Qur'an kan jadi budak. Ngadidikeun maca Quran kan jadi budak secara global ngandung arti ngadidik nu jadi budak. Timimiti budak umur 7 tahun tadi sorpun guru geus wajib budak dititah salat kudu jadi kolotna. Geus wajib budak dididik kudu jadi kolotna. Didiliti jampe wuduna kewajiban jadi kolot mapatahkeun kanu jadi budak. Jampe salatna fardu wuduna, pembatalan wuduna, pembatalan salatna, rukun salatna, puasana jeung sajabana kolot wajib ngadidik kanu jadi budak. Ketika budak teu dididik udah jadi kolot, engke di akhirat bakal sidang di hadapan dat Allah nagih hak tinu jadi kolot kusabab hak budak teu dilaksanakeun tinu jadi kolot. Masyaallah. Ayeuna masa gegenaheun dikeun we pasrahkeun kanu jadi guru nanya jingjang ini ngaji kade deui dina pemasrahan oge kudu bener. Naon sababna? Urang mikeun kawajiban ka guru jadi budak.
tadina mah henteu wajib guruna teh mapatahan budak urang henteu teu wajib rek ngaji rek henteu saboro teuing ceuk guruna da budak batur ngan ibu bapak misal datang ka guru budak Kang apunten abdi teh bade nitipkeun murang kali pang didikeun pang mapatahkeun da abdi teh teu mampu ngadidik budak mapatahkeun jampe wudu jampe salat jeung sajabana detik ieu menit ieu abdi nitip ka akang pang didikeun pang ayeuna mapatahankeun ceuk ayeuna guruna nampi abdi katitipan Kang nampi abdi katitipan wa nampi abdi katitipan mang murang kali amang tah tidinya sanggeus katitipan guruna wajib mapatahan jadi budak kumaha pek teu diselehkeun ku ibu teh ku bapak teh teu diselehkeun jang init jung ka ditu ngaji maneh ngaji tu kanu diselehkeun henteu mangka guruna teu boga kawajiban mapatahan nu jadi anak urang sabab naon sabab eueuh bahasa panyelehan tinu jadi kawajibanana sebagai indung bapana samaruk teh genah yang ngurus budak teh daripada ngurusna genah kene nyieuna budak mah asli bu asli jujur saya katakan supaya tidak ada dosa di antara kita budak batur misal teh maragem itu ieu diurus itu ieu ari kolot na hare-hare eueuh bahasa eueuh itu ya antepkeun we antepkeun tong dididik da saha kawajibanana kolot kawajiban kanu jadi anak nabi da teu bisa misal teh mah urang mah teu bisa tah datang sing alus kanu bisaeun ka guru ngaji na budak ka guru-guru na budak datangan ku urang pasrahkeun sing alus sabab guru teu ngaharepkeun naon-naon cukup ku bahasa oge panyelehan lamun urang teu boga kaera gerak punya datang we urang teu mawa cek bari bahasa na teu mawa itu era mah jigana hoi boga kaera mah atuh sing ringkit we da alusna kitu ya da alusna kitu tah lihat deh jadi kewajiban ayeuna anak kolot kanu jadi anak teh diantawisna tilu rupa hiji ayuh sinais moho aluskeun ngaranna nu kadua didik ku didikan agama nu katilu wa ayyuna kiahu ida altroka nu katilu kawinkeun eta budak ketika geus mencapai atawa geus nepi kana usiana tilu tah maka bila mana anak urang teu dididik cek tadi engke di akhirat bakal nuntut ka urang ibu hakna teu dicumponan ku urang di akhirat bakal nuntut ka urang sidang di hadapan dat Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga aya riwayat anu ngabahasakeun yen ketika kolotna soleh inung bapakna soleh solihah inung bapakna getol ibadah tetapi ninggalkeun kewajiban ngadidik nu jadi anakna ketika rek asup ka surga nu jadi kolotna bakal dibedol ku anakna asup kana neraka ku sabab hak nu jadi anak teu dicumponan ku nu jadi kolotna naudzubillah min dzalik tetapi besar harapan ketika indung bapakna kurang soleh ngan anakna dididik anakna jadi budak soleh mangka ieu besar harapan anak urang bisa nyafaatan nu tadina urang dicilakaeun nu tadina divonis cilaka bisa kasafaatan kudu jadi anak dibedol asup ka surga amin ya Allah ya rabbal alamin tingali dawuhan Kanjeng Nabi Iza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin ketika maut anak Adam ketika orang maut bakal pegat sakabeh amal-amalanana nu tadina osok tani eureun tanina nu tadina osok ekonomi eureun ekonomina nu tadina pembisnis eureun bisnisna bila mana geus maut
terkecuali 3 perkara nu bakal ngocor ganjaranna ka alam kubur. Nu kahiji sodaqotin jariyatin, hiji sodakoh jariyah. Ibu keur di alam dunia jariyah, naon jariyah teh? Di hukuman ku sapali ulama bahwa sodakoh jariyah tu bakal ngocor teh ialah wakaf. Urang ngawakafkeun harta, ngabangun masjid, ngawakafkeun tanah, pikeun masjid, pikeun madrasah, pikeun sarana agama, tah samasih eta dipake, samasih digunakeun, urang maot bakal terus ngocor ganjaranana ka urang ka alam kubur. Nu kadua au ilmin yuntafa'u bih, nu bakal ngocor ketika urang maot ganjaranana ka alam kubur, ilmu nu di alam manfaat. Kumaha baheula urang teh mapatahkeun ilmu, mapatahkeun jampe wudu, mapatahkeun jampe salat, mapatahkeun ngaji Quran jeung sajabana. Urang maot ketika urang maot samasih dipake. Manehna bisa salat, manehna bisa puasa, manehna bisa wudu, sabab wasilah dibere ilmu, dipapatahkeun ilmu kurang, mangka bakal terus ngacor ganjaranana ketika urang maot ku sabab urang mapatahkeun ilmu ka eta jalma. Tuluy kudu dipapatahkeun ku urang teh ku santri urang, dipapatahkeun deui ka batur, dipapatahkeun deui ka batur, tuluy bakal ngocor ganjaranana ka urang bila mana geus maot urang. Eta nu disebut ilmu yuntafa'u bih. Nu katilu wa waladin sholihin yad'ulah, urang boga anak anu soleh nu teu eureun-eureun ngaduakeun kan jadi orang tuana. Urang geus maot anak urang aya nu hiji soleh, nu hiji ahli dakwah, nu hiji ahli Quran, nu hiji ayeuna pembisnis tapi soleh, selalu ngintunankan menjadi orang tuana, maka ketika urang geus cicing di alam kubur bakal terus ngocor kasayaan ku anak anu soleh nu teu eureun-eureun ngaduakeun ka jadi kolotna. Hoyong gaduh anak soleh, hoyong nya gaduh urang anak soleh nu bakal terus ngaduakeun ka urang ketika di alam dunia. Anak soleh bakal manfaat, jadi qurrata a'yun, cek tadi jadi zinatul hayati dunia. Tapi ketika ke urang geus maot bakal terus ngocor ganjaranna ka urang, ngiriman terus ka urang. Etalah urang kalih anu soleh. Wihan deui. Jadi murang kalih tadi teh dilebelan sabaraha hiji dina Al-Qur'an teh obat hiji sebagai qurrata a'yun, kabungah panon, kebanggaan menjadi kolot. Nu kadua sebagai zinatul hayatid dunia, nu katilu sebagai fitnah, nu kaopat sebagai adu, bisa murang kalih urang jadi musuh. Di dunia bisa jadi musuh ketika urang kali itu soleh, di akhirat bakal ngadakwa ka urang ketika hak-hakna ku urang teu dijoponan. Sekali deui mudah-mudahan urang kali urang nu sakola di MDA, oke nu malah santren di pasantren, pade di mana wae masantrena, sakolana di mana wae, pamudah-mudahan sadayana dititipan ilmu manfaat di dunia, manfaat di akhirat, kalayan sadayana dijantenkeun murang kali soleh solihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. 11:30 dari di bawah ngaji masuk lulus ngawang ngalulus ngadengkeun lulus. Ngilatenya hapunten nu kasun hampir kateda ieu mah ngiring bingah kasadayana ulah kirang-kirang hapunten. Kami aya lepatna semata-mata tina agama, kami aya resna semata-mata taufik hidayah tidak Allah Subhanahu wa taala. Sakudalat sekap, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.